raja manggil tilu tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana tilu hayang kabagi rata. Endog 5 jelemana tilu supaya kabagi rata. Saha nu bisa cak raja? Lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna. Lamun teu bisa berarti barodo kabeh. Panggil nomor kahiji ahli ekonom. Ahli ekonomi coba ieu. Jelemana tilu saha-saha cek ahli ekonomi kula, pemajikan kula jeung maneh. Oh, jadi kula kabagian. Mereka dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha. Eta pengusaha kieu BUD jalan yang kabagi rata mah tetep bae meuli deui hiji. Jadi genep. Atuh kos kitu mah gampang masalah. Engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana. Gitulah ahli ekonomi mah penting untung rugi. Nah, kos kitu mah rata. Coba PNS. Anak buah aing coba ka dieu. Kumaha ieu carana ieu? Ngabagi 5 supaya rata. Anak buah raja dipanggil ku tuan raja atuh babari tuan raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh sering hiji ayo yang tuan raja hiji yang pemajikan tuan raja hiji kan ngeunah yang sering hiji itu tilu deui pan hiji deui jang kula nu dua deui asup makan siapa bawa ente kitu bae pamarentah mah kitu meureun nya eta si ada sagambaran tuan eta sekali deui coba cek tuan raja jang tuan raja hiji jang pemajikan hiji jang kula hiji nu dua kakatog goblok sia mah can cair keneh bae aya Nasrudin wali panggil coba Nasrudin sia ka dieu aya naon tuan raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus teu bisa ngabagi coba maneh pembagian ka hiji kieu pembagian ka 2 kieu coba maneh tuan raja letik tah mah carana kumaha atuh kieu tuan raja jang tuan raja hiji jang kula hiji jang pamajikan 3 pan siapa kos itu teh adil etalah adil seadil-adilna insyaallah eta hukum paling adil teu arti aing mah coba dalilna kumaha ieu jang tuan raja hiji jadi 3 lantaran tuan raja kan geus boga endog 2 jadi 3 kula ge sarua bae boga endog 2 jadi tidak apa majikan makan teu boga endog 3 jadi silih 3 pinter oge maneh gitu